Ayun ambing lila bari nyaring, ayun puntang lila bari hudang. Si Nyai mah kudu diayun, si Agus mah ayuna-ayunan. Reup sare mah masing pereman, ayun-ayun ambing nila bari nyari, ayun-ayun puntang nila bari hudan. Si Nyai mah kudu diayun, si Agus mah ayun-ayunan. Rep sare mah masih berenang. Sumber musik Ya. Asoy Basidor keneng di tiara.
wengi di imah ke sorangan di imah ke sorangan nyanyi ki asa gigiran langkara asa luhuran nyanyi gir asa gigiran langkara asa luhuran aduh alah iya asa luhuran Aso aso lali wa aso aso lali wa Junang tunga asal lanjung gigyuk asa ti goreng lempang darang kewang Pada musiknya goresan hati salawasna tanda tanya nah aya kene ka dedeh kartina abdi nyaris kana jurang anu nista cerik nafati pinu ku karumaosan hirup abdi teh pinu nu dajeng dosa siga nama moal bisa sasarengan deui deui hade yu urang apa pisah wae katampi ka dedesang irang sembana musik terus dioyak berkasih
hirup abdi pinu noda jeung dosa siga nama moal bisa sasarengan deui leuwih hade nyurapa
dihadang. Naon anu karandapan nalalakon kahirupan
Saane mikiran ulah manusia komo boga rasa ngewa hayang puas hati ngakalan sate kapola najan tunggena diri cenah hirup di dunia ukur tunggara asal pageuh kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih nu karasa ngahaolah ka Gusti urang ngadoa.
bijaksana mun inget kana dirina ngalengis mun inget ku kanyana tapi naha jero fikirna rugikeun anjeun betega ngalengis mun inget ku kanyerina pang sadarkeun anjeunna pang benerkeun anjeunna
Novia Rozma Official. Bulan nu caang narawangan baturan kuring kerenyorangan lamunan manteng teu rasa hati nu ngajeri pinuh ka perih. Tega salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat naha naon nu jadi alesan anjeun luluasan mepeskeun harepan. Cinta nulian hanjakal ieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nulian.
Asma Official. Pupuslah harapan dede cinta orang firasat aya nulia anjeun mah suraya pilu sandiwara buah anjeun pindah rasa si matri janji satia saati mugia sing paheut deui
negeri nukaran dapan. Duh angin ulah waka ulang kuring rek talata harewoskeun kadirina ulah pondok panghareupan. Jalan hirup rupa-rupa gogoda sareng cocoba minangka ujian hakikatna ti pangeran. Kudu disorang masih sabar nying harapan pasrah sumerang ka pangeran sugan jaga ku anjeun bagja kasorang. Duh angin ulah waka ulang kuring rek talata harewoskeun kadirina ulah pondok panghareupan. Jalan hirup rupa-rupa gogoda sareng cocoba minangka ujian hakikatna ti pangeran. Rek nandasakeun raga masih panjang jalan nu kudu disorang masih sabar nying harapan pasrah sumerang ka pangeran sugan jaga ku anjeun bagja kasorang.